buat semuanya jangan lupa ya subscribe dan centang ya Cekoat Ribon. YouTube-nya tonton terus ya pokoknya nama Jos di seni-seni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cuta Muda manggung di daerah Cibiru, Cibangpono. Nah, biasanya kalau Cuta Muda manggung di daerah Cibiru atau Bandung Timur ke atas dikit, biasanya youtuber-youtuber itu datang semua. Nah, untuk hari ini kita lihat siapa saja yang datang di Cuta Muda youtubernya, orangnya yang mana, channelnya yang mana. Nanti saya tanya mereka. Untuk itu ikuti saya terus. Cekoat Ribon. Iya. Nepangkeun namina saha? Oh, abi Marwan. Marwanti. Tiga Jawa, Channel. Namiti channel. Lami channel lawan. Cuta Muda channel. Nah, di Cuta Muda channel. Iya. Mang saha? Mang Marwan, tak ieu jalminanya Cuta Muda channel tak ieu. Nah, Mang Marwan ini pabaliut kieu. Yo lanjut deui, kemun aya deui urang cegatan deui youtuber nu sadayana. Ini namanya Om Tatuy Gondrong, channelnya Om Tatuy Gondrong. Om, nama aslinya siapa Om? Entai. Hah? Entai. Nama channelnya naon Om? Tatuy Gondrong. Tatuy Gondrong. Nah ini nih orangnya Tatuy Gondrong. Tapi diikat tuh, jadi diikat. Nah ini nih orangnya Tatuy Gondrong. Pokoknya mah jangan lupa like, komen dan subscribe nya. Ya, Tatuy Gondrong, nah gitu. Nah ini Om Tatuy, ada lagi yang lainnya banyak. Atur nuhun. Nah, ini mempengarumpul ya. Ya Om Hadi, ya Om Hadi. Nama channelnya Anki TV. Cekoat. Lain, ngaran channel Om naon? Anki Family Journey. Ah, eta nama ngaran channel gitu. Heeh. Anki TV lah nu pugu nama. Berarti Australia kapungkur jadi bahasa Inggris namanya. Ah gitu geningan cenah. Pokoknya mah jangan lupa like, comment and subscribe. Paling dia ya Incuma ya. Nah, Incuma. Coba Incuma channel naon namina? Channel Incuma. Channel. Namina saha? Namina Dadan. Nah, Dadan. Nah, ini nama channelnya Incuma channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Paling dia aya Karang Taruna ya mah. Aya Pitra Karang Taruna itu juga Karang Taruna. Tuh, nah sebagai Karang Taruna. Kali dia iya Tentin. Teh naon? Nami channel naon? Lentera channel. Nah, Lentera channel. Ah, aing pabaliut. Lentera channel. Nah, mampir ya. Tin Lentera channel. Cenah. Tah gitu teh. Tah ieu jalmina ya. Tentin, Om Hadi. Ieu jadi ya. Naon nami channel teh? Nami channel abi teh naonnya? Ananta Ridwan channel. Ananta Ridwan channel. Jangan lupa mampir juga. Nah, jangan mampir ke sananya. Nah, gitu. Sip, jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya. Ayo tuh bernaon naon? Galih NR channel. Nah, Galih NR channel tapi teh kali ngelap ningali Acu Karang Taruna tuh jadi ruas tuh. Nah, iya Galih NR channel. Jangan lupa mampir ke Galih NR channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Nah gitu. Nah namanya sakit ya nu aya di Cuta Muda. Kenek. Fikri nami channel teh naon? Gitu Cuta Muda aja Fikri Ramadan channel. Tah diborong ku ieu mah. Di Tuan Muda GSM hiji deui. Tilu channel tah ieu namina ieu. Fikri teh tanu ieu tah. Tah nya jangan lupa like, komen dan subscribe untuk semuanya ya. Oke, aturun lanjut. Nah, ieu Kang Ilham.
Ham, nami channel teh naon? Ilham Studios. Jangan jadi Ilham Studios Emang iya tiba heula. Oh, lain. Sugan teh geus ganti deui. Nah, pokoknya ieu tah namina Ilham, ieu jalmina. Pokokna mah Ilham Bangreng. Tong hilap tong hilap mampir ka dinya ka Ilham Studios. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Lanjut. Iya aya Tiski ya. Di Seni Budaya Sunda Channel. Tiski nepangkeun atuh ya kasar. Nepangkeun abi nu gaduh seni budaya Sunda. Seni budaya Sunda. Jangan tong hilap, subscribe, like and comment. Nah, ieu tah channelna tah Seni Budaya Sunda YouTube channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ada lagi satu lagi di mana tah si Cika? Mana si Cika? Cika. Mana tekat ningali tarang nahungkul poek deui. Apa? Cika teh channelna naon? Cika Channel. Cika channel biasanya Cika dongkap tapi nuju aya halangan heula jadi desa dongkap. Enten lewat video call namina Cika naon? Cika Channel. Cika channel yang gerandongan eta mah jangan lupa like, komen dan subscribe pokokna mah. Tuh. Cika tuh. Nah. Name sakieulah ke pami aya nu sanesna dilanjut deui nya. Yuk lanjut. Ya, aya Akang Ogi di Mibanda channel. Channel naon? Mibanda, di subscribe guys. Ya Akang Ogi Mibanda tah. Channel. ATD Suka channel. Nah, channel eta pokokna mah like and subscribe pokokna mah. Channel D42N. D42N channel. Ayo, pokoknya mah like and subscribe pokoknya mah. Nah, Kang Raya turun. Ayeuna aya Kulturnesia. Kulturnesia. Sana mina ente Kang Iman Ramon Febrian. Iman Ramon Febrian. Tong hilap di sabrek wae channelna Kulturnesia nya. Saya jalmina tah nu gaduh Kulturnesia. Aya channelna urang Sunda aslinya. Urang Sunda asli si teteh tah. Teteh sana mina. Teh Nani anu gaduhna channel urang Sunda asli. Tong hilap di sabrek kaya jalmina nya Teh Nani tah urang Sunda asli tah. Ayo lanjut teh channelna Kalam Official tah ieu. Nah, tong hilap di like, komen, subscribe. Tah ieu jalmina nu gaduh Kalam Official tah ieu. Lanjut. Ganteng mantap. Ya Pak Asep. Channel apa Asep? Channel lawan? Asopian Channel. Tah ieu nu gaduhna ieu. Aya tah. Siap. Pokona mah tong hilap di like, komen dan subscribe pokona mah. Jangan lupa ya Anki TV tah. Anki TV. Anu ngarekam Ciko Adrbon jangan lupa dan Asopian Channel. Subscribe dan komen. Siap. Atur nuhun. Evi. Di channel naon? RA Official. Tah ieu nu gaduhna tah. Jangan lupa like, komen dan subscribe tah ieu. Nu belakangna aya Kulturnesia, Sopian. Tah ieu tah. Masih Henry Cekatan. Sih. Nya ieu nu gaduh Putra Insun Medal ya sana mina mah. Badil. Tah ieu cenah nu gaduh channel Putra Insun Medal teh Mang Badil tuh. Badil nyebut Ega mana we lah. Tah dek Badil dek Ega nu mana we lah. Nah, iya tahnya tuh. Cekoat Ribon semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Dah. Sekian. Jangan lupa like, komen dan subscribe channelna Putra Insun Medal oge tah ieu nu gaduhna nya tah. Mang Badil, ada Ega gue. Yuk lanjut nah. Mang Doni, ieu nu gaduh channel naon Mang channel teh? Sangkuriang Channel. Tah ieu Mang Doni tah nu gaduhna. Ye, sareng istrina tuh Tin Lentera Channel tah eta. Tadi mah di masker, ayeuna mah dibuka maskerna tah. Tah ieu tah. Tah ieu nu gaduh Sangkuriang Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe channelna Sangkuriang Channel.
Nah, iya ta Mang Doni. Oh. Nah, aya Mang Tatuy Gondrong, aya Mang Biman Kultur Nesia, Mang Badil oge ya Putra Insun Medal. Dayana. Yo lanjut. Wah. Well, pokoknya mah ulah poho nya lalajo channel TikTok Angga Saputra sama Mak 08 kurang ramekeun pokoknya. Well. Jangan lupa like and subscribe channelnya Seko Art Reborn. Ya, matur nuhun.